Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara ngalangkungan wek-wek cerita Sunda Channel. Baris midangkeun dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-18. Kumaha kami terdangu dina danget ieu dararamang kitu, syukur upami daramang mah da Mang Asep oge sapara kanca alhamdulillah ayeuna sehat walafiat itunya. Sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin kelancaran dina segala urusan, tangtosna sing pamugi urang dipaparin rezeki oge dipaparin dina segala urusan tangtosna dipermudah gitunya mohon. Kami terdangu anu masih kena saratiah tur nuhun pisan gitunya, sareng tong hilap ye disuhunkeun dukunganana, subscribe, like, sareng komentarna gitunya mohon. Mangga tong nyangkolong teuing kana waktos urang guar we kumaha guaranana ieu dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-18 urang dangukeun wae. Prung kapayun. Angin ngadak-ngadak ngaguruh tepuguh karuh. Porolak ting porolak dina luhur kenteng siga aya anu ngaur-ngaur keusik. Borobot siga nama aya tangkal kayu anu rubuh. Puguh we Aki Samad jeung Jang Hasim maranehna rungah ringeh ngarasa kaget. Nah ujug-ujug bet aya angin badag gitu cek maranehna. Tapi can aya anu nyarita masih keneh ting harulang wae bari ngadadengekeun sosoraan anu aya di luar. Lila kadenge Aki Samad nyarita kana Jang Hasim. Jang. Nya ieu. Beuteung paruruguh ieu siga-siga aya nu teu beres ieu mah ieu. Eleh. Nya Aki. Hasim oge beuteung ngartinya. Bet ujug-ujug aya angin muni ngaguruh kieu ya. Eleh. Tadi luhur kenteng aya nu ting saleor ki itunya. Nah sa jeung naon cenah? Ituna teh Hasim bari tatanggahan ka luhur ningalian kaayaan. Jang king kade bisi aya naon-naon we ieu teh ieu. Sabab rarasaan Aki bet asa ku araraneh ieu teh ieu. Aki Samad manehna bari rurat reret ningali kaayaan sabudeureunana eta di jero imah Juragan Dudung.
tapi lebeng manehna teu ningali naon-naon. Kojengkang Hasim ngadeukeutan jandela, manehna ngintip keluar susuganan kitu aya nu ketingali naon wae. Tapi oleh lebeng meuni poek peteng. Cik, Jang Hasim, cing kade ieu. Ieu sigana mah ieu bakal aya hal-hal anu teu dipikarep ieu teh ieu. Alah. Keur gunreng kitu bari rungah ringe. Nah ujung-ujung teu kanyahoan datangna. Gaya bag. Aya kalong asup ka jero imah, meuni gagaya bagan. Ay. Nah, bet aya kalong asup ka jero imah. Ya lewat mana asupna ieu Jang Hasim? Puguwe Hasim oge ngarasa kaget. Manehna ceug kana sapu, ti dituna mah rek diteungeul meureunan, tapi dicegah ku Aki Samad. Ulah Jang. Keun, ieu mah lain teunggeulun lain keun. Itu tembal Aki Samad. Manehna bari nyampeurkeun ka kalong anu keur gagaya bagan. Nah nyakinya bet ku aneh pisan ieu teh. Bet aya kalong asup ke jero imah. Salah asup dia mah kalong. Eueuh dahareun di dieu mah ieu. Aki Samad manehna meureumkeun panonna terus kegerenceman. Mapatkeun jampe pamake. Bari jeung manehna masang mata batin. Seot eta kalong nu keur gagaya bagan teh suat seot ka dieu ka ditu. Seot nyamber kana Jang Hasim, lep Jang Hasim ngalelepkeun sirahna plos. Bruk. Kalong nubruk bilik. Pulintir manehna kukulibengan di jero imah. Siga neangan jalan keluar. Ari Aki Samad jongjon we manehna meureumkeun panonna bari gegerenceman. Teu lila eta kalong narajang deui kana Jang Hasim. Puguh we Jang Hasim ngarasa kaget. Lep. Bari jeung eta si kalong digebug ku manehna ku gagang sapu. Kocecet kalong bisada sigana mah nyerieun diteungeul ku Jang Hasim. Nah teu kanyahoan leosna les eta kalong duka ka mana leosna. Aki Samad manehna ngabeuntakeun panonna. Terus manehna ngarenghap narik napas panjang. Alhamdulillah Jang Hasim. Si kalong teh geus eueuh nah ka mana cenah? Duka teuing ki. Hampir-hampiran we. Hasim dicakar taku cucungi kalong. Ngen was diteungeul ku gagang sapu. Duka ka mana ngaleos nah. Teu kanyahoan deui kaluarna. Keun Jang. Eta lain sakalong-kalongna. Loh. Ieu mah aya nu teu beres Jang. Eun ari kitu mah.
Siga nama ieu mah anu teu pararuguhkeun urang layanan ari kidu mah. Aki Samad manehna diuk deui bari ngarekepkeun silana. Keur kitu gebrung di luhur para aya nu ngagebrung. Imah oge meuni ingeung ngarekot siga aya lini gede we. Ai. Nah aya naon aki? Be. Ieu mah siga nu beurateun ieu aya nu ninggang kieu mending ngarekot. Ah, boa-boa ke rubuh ieu mah ieu. Geus jang asip. Ieu mah jelas anu teu beres. Anggur mah ieu. Urang mending nanada ka nu maha kawasa. Sangkan urang dijauhkeun tina mara bahaya. Cara ieu mah anu teu beres ieu. Cacap Aki Samad ngomong gitu. Guak di kamar kadenge sora aya nu ngagoak. Hahargungan menta tulung. Aduh. Aki. Tulung Aki. Ampun. Itu sora ceuk nu di jero kamar. Hahargungan ampun-ampunan beri jeung menta tulung. Atuh puguh we. Ibu Dudung oge anu keur saret tibra kageuingkeun ku sora anu ngagoak. Ku sora anu menta tulung. Korejat cengkat di tempat carena. Red kanu jadi salakina nyata ka Juragan Dudung. Atuh puguh we. Ibu Dudung oge rumpang reumpeng. Soalna anu jadi salakina keur gogolehan susuluran siga anu boga kanyeri. Alah, Aki, Jang Hasim, tulungan geura ieu. Kunaon ieu bapana ieu? Itu Ibu Dudung rumpang reumpeng manehna ngadeg-deg. Lumpat keluar neangkeun Aki Samad jeung Jang Hasim anu keur andeprak sarila. Atuh puguh we Aki Samad. Pon kitu deui. Jang Hasim manehna ibu burancat nyamperkeun Ibu Dudung ka kamar. Rok pasang rok. Nah aya naon ieu? Juragan, aya naon? Itu geura tingali itu bapana duka kunaon. Duh, aya naon cenanya duka kunaon? Duh, ampun teuing. Itu saur Ibu Dudung. Bari anjeunna balik deui ka kamar, ditaluturkeun ku Aki Samad ka Jang Hasim. Eueuh. Nah kunaon cenah ieu? Duh. Aki Samad kituna teh bari nyamperkeun ka Juragan Dudung anu keur susuluran. Gulitik. Aki Samad gugulitikan. Siga anu nahan kanyeri anu liwat saking. Katingali ku Aki Samad jeung Jang Hasim. Eta Juragan Dudung gugulitikanna teh bari nyepengan sirahna. Aduh, ampun. Tulungan ya Aki. Tulungan ye. Tulungan kuring ye. Aduh, ampun. Juragan aku nani ya. Istighfar Juragan. Tong kabawa kusa kaba-kaba. Teu kuat Aki, teu kuat.
Punten juragan istri. Anggur mah nyandak Ciherang we heulaanan kana gelas geura cik. Mohon Aki. Leos Ibu Dudung. Bari jeung manehna ngararasakeun ka keung. Kapaksa ka dapur nyandak cai herang kana gelas. Teu lila torojol datang deui bari mawa cai herang sagelas. Song diasongkeun ka Ki Samad. Ditampanan ku Ki Samad. Teu lila manehna gegerenceman. Si Singlar ti dituna mah mapatkeun jampe pamake. Cik juragan. Anggur mah ieu, cik. Leuit ieu, caina leuit ieu. Ki Samad bari ngasongkeun gelas ka juragan Dudung, tapi ku juragan Dudung teu dipalire sababna manehna ngararasakeun ka nyeri anu liwat saking. Malahan mah eta juragan Dudung kalah mundelik molototan ka Ki Samad. Meuni muncereng. Aduh, deg naon. Aling. Itu saur juragan Dudung. Atuh puguh we. Ki Samad jang Hasim katut Bu Dudung. Manehna ting haruleng asaku aneh panyakit bet ngadak-ngadak. Lah kadalah. Wah, ieu mah lain penyakit sawah jari mah ieu. Aduh, aya nu ngakarakeun sigana mah ieu mah ieu. Keun. Juragan. Udah sok bawa ku sakaba-kaba ieu. Istighfar anggur mah kadinya. Cik, geura. Aing boro-boro bisa nu kitu. Ampun ya aing nyeri yeuh. Saha sia, saha. Ai. Walu. Cilaka ieu mah ieu Jang Hasim. Keun. Jang Hasim. Wayahna ieu sing kade sing ngeliatna sing waspada. Awas, tong ditebihan ieu Ibu Dudung. Nyaki, kuaya wae teu teh. Nah, nya. Wanci istirahat bet aya we, inu ngaganggu. Itu nate Jang Hasim bari nyaketan ka juragan istrinya eta ka Ibu Dudung. Puguh we Ibu Dudung meuni nyempod we di juru ningali salakina anu seperti kitu. Ihilah. Nah saha anjeun ieu nu geus sumurup kana juragan Dudung. Nah saha anjeun ha? Ulah yang nyaho. Anu jelas-jelas nama si Dudung nek dibawa ku aing ha. Nek dibawa ku aing. Nek naon sia ngahalang-halang ha. Awas sia ya. Lamun sia rek keukeuh tumeukeun ngahalangan. Rasakeun akibatna. Itu tembalna juragan Dudung anu geus kasurupan sigana mah. Kitu nate juragan Dudung bari ngaranggahkeun dua leungeunna.
rek newak ka Aki Samad. Aki Samad nyingcet kabelah kenca bari ditadah eta dua leungeun Juragan Dudung ku Aki Samad. Hit hit hit. Rek naonan ieu, rek naonan ieu. Ngalawan sia, ngalawan kaing. Ieu, juragan. Sing eling juragan, ha? Sing eling. Hei, ulah juragan-juraganan. Bisa nyau, si Dudung nek dibawa ku aing. Lamun kieu cara nama ieu mah. Ya, ieu mah ieu kudu dilayanan. Diajak ngobrol mah, diajak cacahan teh nah ieu. Itu cek gerentesna Ki Samad. Manehna ge mapatkeun jampe pamakena. Meremkeun panona sakedeung teu lila nyah beunta deui. Alah sia rek naonan ieu. Bet sumanding ka awak manusia ieu teh. Ieu udah sok sumanding ka awak manusia, komo bari jeung nu teu tuah teu dosa sia nek naonan ieu. Itu cek Aki Samad. Sigana mah geus kabaca ku mata batin manehna. Ayo nek naon ya. Nek naon, nek ngaganggu. Nek ngaganggu. Aing nek bawa si Dudung. Nek ngaganggu sia. Podaran sia ku aing sakalian ha. Ngomong kituna teh Juragan Dudung bari ngagajleng dina tempat sarena. Ngagajleng di luhur ranjang ngarontok ka Aki Samad. Jeleng Aki Samad luncat kaburi gabrung. Juragan Dudung ragrag disangkeh ku Aki Samad. Nah, teu anta parah deui barang cek disangkeh ari kerwek. Eta dua leungeun Juragan Dudung nangkep ka Aki Samad meuni pageuh pisan. Atuh puguh we tinggulutik tinggulutuk mitra dangu di jero kamar antara Aki Samad jeung Juragan Dudung. Ibu Dudung nepi ka kiih-kiih nyempon di juru ningali kaayaan anu saperti kitu mah manehna ge meuni baluaseun. Iwal Tijang Hasim we anu tenang bae mah manehna ge teu cicingeun. Manehna oge sarua jeung Aki Samad metakeun pangabisana. Nyaeta masang mata batin teh. Euleuh. Jelas-jelas iman dina Juragan Dudung aya nu sumanding ya. Aya nu rek nyiat jahat ari kitu cara nama ieu. Saha mangkeluk na anu geus nitah saperti kieu ieu. Anu geus ngalakukeun saperti kieu. Itu cek gerentes hatena Jang Hasim. Bari manehna iatna jeung waspada. Taki-taki bisi aya naon-naon anu kajadian. Atanapi bisi aya naon-naon wae anu bakal tumibak. Cek pikirna bisi juragan istri ge sarua engke kena ku panyakit anu teu pararoguh kitu cek pikir Jang Hasim. Teu lila dengu
Juragan Dudung kadenge ngedengu meuni aduh lajar Lesutkeun deui. Lesutkeun. hayo sia hayo rek naon sia ngaganggu ka manusia ha? Yuh, rek naon? Jeung saha nu nitah sia? Ayo, rek keluar moal sia di dina awak si Juragan Dudung ieu. Itu tembak laki Samad bari manehna ngadengkek awakna Juragan Dudung. Ampun kula mangan ukur di titah. Lamun puguh di titah saha nu nitahna? Ayo. Saha nu nitahna? Cing bejakeun. Lamun teu daek ngabejakeun disiksa si aku aing. Itu Aki Samad. Manehna bari terus ngadengkek kana awak Juragan Dudung anu keur adu lajar. Lesotkeun heula kula ieu. Teu bisa moal dilesotkeun lamun sia can bebeja kusaha di titahna. Itu ceuk Aki Samad bari manehna makin pageuh we ngadengkek awak Juragan Dudung. Ari kitu mah kula rek bebeja ieu. Anu nitah kula si Cokro ieu. Si Cokro anu aya di leuweung Careme tempatna. Aduh, ampun kula rek balik. Oh, si Cokro. Ari kitu mah. Anggeus, sia geura balik ka ditu. Ampun. Kula rek balik we ieu. Ampun. Teu lila lengrek Juragan Dudung kapiuhan teu inget di bumi alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bet ku aya wae ai teun teh. Ke. Si Cokro. Bet asa-asa pernah ngadeng dan ngaran si Cokro. Ai. Lamun teu salah mah si Cokro mah sapaguron jeung aing saperguruan. Nah, aya keneh di kieu na kitu tah si Cokro nya. Itu ceuk gerentesna Aki Samad bari manehna merenahkeun awakna Juragan Dudung digolerkeun deui dina ranjang. Atuh pugoe Ibu Dudung anu keur nyempod di juru ari ningali kitu mah manehna ngorejat deui. Aki, kumaha kayaan Juragan? Kumaha? Kayaan bapana kumaha? Itu bari manehna nyampeurkeun ka Aki Samad terus ngagalentoran kanu jadi salakina. Juragan istri. Teu kunaon-naonkeun heulaanan. Keun. Ge manehna lilir sorangan ieu. Mitra dangu rupina waktos natos teu nyakapan deui urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-18. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana, nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana. Insyaallah sanes waktos urang tiasa patepang deui. Mang Asep saparkanca baris amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag